Wilujeng siang pamirsa, papagi deui kalawan abdi dari Karnia. Abdi Ridho Rekonan Marutua Malau. Dina breaking news 10 Maret 2024, haturan pikeun wartos-wartos anu terak tua sarta terpercaya. Anu bade urang sampaikeun dina breaking news isuk ieu. Poe ieu di salah sahiji Kabupaten Bekasi, gantos beneran di Kecamatan Cibitung aya sababaraha rumaja anu nuju ublek meamengkeun mobilan anu maranehanana aturan nyalira di kurutan. Sababaraha rumaja eta ngaaja ngidamel kaulinan ti kukurutan supados ngurangan pencemaran lingkungan alatan peruntah. Katut rincinya di mana aya tim urang anu keur mewawancarai sababaraha rumaja basebat. Dinten ieu mainin naon? Di dieu mainin mobil-mobilan, Kak. Iya, mobil-mobilannya ngagala atawa damai nalira. Iya, aturan nyalira ti barang kurutan, Kak. Yaktos kalintilas, stik es krim anu parantos mereka pakai, pulpen tilas, sarta sadotan plastik. Aturan naon maraneh aturan ieu? Deui iimahan mobil-mobilana sapados runtah ngorangan sarta lingkungan barobah keayaan bersih. Mobil-mobilannya artina aturan menjaga lingkungannya tujuanana. Kalawan didamel barang tak terpakai barobah kaayah mere mangpaat balik. Urang iasa ngabantuan kurangan pencemaran lingkungan sapertos anu dipigawe ku sabaraha rumaja tadi. Mangkat di eta hayu urang lagi lingkungan urang kalawan mendaur deui runtah anu meujeuhna kane anggo. Kitu anu hartos anu urang sampaikeun poe ieu kuring diari Karnia. Sarta kuring Ridho Rekonan Marutua Malau sarta oge sakabeh kru anu ngabogaan tugas undur salira. Hatur nuhun.